Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak Ibu Ika nu saleh sareng salehah. Kumaha damang? Sampurasun. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu Ika yang soleh-solehah, yang hebat-hebat, yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, kita akan kembali dalam pengajaran bahasa Sunda, pengajaran 5. Mudah-mudahan hari ini lebih semangat dan tetap semangat dalam belajar. Dan yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, coba dicek lagi ya di GCR anak-anak kelas 6 untuk segera mengumpulkan tugasnya. Insya Allah dipermudah semuanya ya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum belajar, sebelum dikawitan, kita baca doa dulu bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita belajar dan pengajaran bahasa Sunda dimulai. Pengajaran 5. Anak-anak Bu Ika, dina dinten ieu pengajaran 5 bade ngabahas ngeunaan kalimah tanya, kalimah pagawean, paribasa, sareng kalimah langsung, jeung mun pake jetna, jeung kalimah teu langsung. Ayeuna urang ngawitan pembahasan pengajaran 5. Anu kahiji nu bakal dibahas nyaeta kalimah pananya. Naon sih kalimah pananya teh? Kalimah pananya nyaeta kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hiji hal atawa hiji jalma ka batur sarta miharep hiji jawaban dina wangun tinulis ditungtungan ku tanda tanya. Jadi kalimah pananya itu kalimah yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal atau satu pertanyaan tentang orang ke orang lain dan mengharapkan satu jawaban. Dan biasanya di akhir kalimah itu ditandai dengan tanda tanya. Nah, seperti ini tanda tanya. Dina ngadamel kalimah pananya aya 5 kecat anu biasana sok diangge kangge kalimah pananya. Nyata naon wae? Aya naon teh apa? Saha teh siapa? Naha teh kenapa? Mana teh ya di mana? Kumaha bagaimana? Naon biasanya digunakan untuk bertanya tentang benda, saha biasanya untuk orang, naha biasanya untuk mencari alasan, mana biasanya digunakan untuk tempat, kumaha biasanya digunakan untuk proses. Nah, setelah ini akan ada contoh video tentang kalimah pananya. Silahkan disimak apa contoh kalimah pananyanya. Ayah Bu Nisa, terus Bu Nisa teh. Bu Anissa nuju naon? Ayah neng Dinda sareng neng Bella, ieu nuju baca buku. Oh, buku naon eta teh Bu Nisa? Teh aku nuju baca buku bahasa Sunda. Oh, Masya Allah. Nuju diajar. Nuju diajar ieu teh supados ilmuna. Contoh kalimah pananya nu aya dina video. Hiji, Bu Nisa nuju naon? 2, buku naon nu dibaca? Ayeuna ngabahas tentang kalimah pagawean. Kalimah pagawean teh naon? Kalimah
anu caritaana mangrupakeun kecap pagawean. Jadi kalimat yang cerita di dalamnya itu mengandung kata kerja. Nah, jadi di dalamnya itu ada kata kerja. Contohnya seperti apa? Silahkan disimak video berikut ini. Bu Linda, abi mah tadi teh ke sekolah teh ini angkat-angkat siang. Pokoknya Bu Linda tak usah balik hati gue. Sami abi gara ada siang tamu 8 lampu. Mari abi teh nyeuseun acuh heula di bumi. Iya, lumayan. Lajeng kana paribasa. Paribasa ngandung arti nyaeta babandingan anu jadi perlambang lakuning hirup ngawangun kalimah omongan ungkara anu geus puguh entep seureuhna, geus puguh surupanana, geus puguh pok-pokanana. Jadi paribasa teh ngandung hartina ibarat umpama biasana baku dadaku jeung saterusna. Paribasa nyaeta pakeman basa anu ungkaranana geus matok. Paribasa ilaharna leuwih panjang ungkarana, tibatan babasan serta artina oge leuwih lega. Jadi biasanya paribasa itu dalam bahasa Indonesia itu pribahasa. Biasanya paribasa ini mengibaratkan, membandingkan, dan biasanya juga paribasa beda dengan arti yang sesungguhnya. Jadi apa yang ditulis itu beda dengan artinya. Misalkan contoh adat kakurung ku iga, bukan berarti jadi adat yang dikurung sama iga, tapi adat kakurung ku iga teh mengandung arti kelakuan anu susah diubah, hese diubah gitu, kelakuannya teh hese diubah. Biasanya namun dalam bahasa Indonesia mah egois apa tukuh loh, namun da bahasa Sunda nama. Contoh dina kalimah tak mangga disaksikan saatos ieu ya videona ngeunaan paribasa tentang adat kakurung ku iga. Bu tadi ngaulah mahasiswa kumaha Bu? Ya gitu ya Bu, budakna beda-beda, anu rajin, Gitu males. Sami seresnama nya jiga eta tah amun misalna anu sih sifat barudak teh amun tinu bahasa peribahasa bahasa Sunda mah anu sih adat kakurung ku iga. Jadi barudak teh sifat jeung karakterna teh emang barada beda. Ya rajin oge jadi beda-beda gitu. Nu rajin-rajin gitu. Ya Itu gitu. sabar orangnya. Alhamdulillah. Kana kalimah langsung. Naon sih kalimah langsung teh? Kalimah langsung ngandung pengertian nyaeta kalimah langsung diucapkeun, anu langsung diucapkeun ku panyaturna teh anu nyarita. Jadi langsung gitu ngucapkeunna teh. Dina basa tulisan, omongan si panyatur teh ditempatkeun dina jero tanda kekenteng atau tanda petik. Jadi ciri-cirina ya, ciri utamana tina kalimah langsung teh nyaeta yen kalimah langsung mah nyaeta lapal lentong pilihan kekecapan jeung penjiwaan dina waktu nyarita teh bisa dijentrekeun leuwih jelas tibatan dina kalimah teu langsung. Dina kalimah langsung nyaeta nu kahiji, bibi ari Asep teh atos meuli teu acan ti Jakartana. Saur Ujang tak aya tanda petik. Nu kadua, assalamualaikum teh ari Rudina aya. Saur Maman. Eta kalimah kecap langsung. Jadi bibi, kalau Asep sudah pulang atau belum dari Jakarta? Si Ujang bertanya. Nah, biasanya mah ada di Paguneman. Tak salajengna, cek kabayan iteung hayu urang sekolah. Nah, kata kabayan iteung ayo kita ke sekolah. Nah, eta ciri kecap anu langsung. Nah, jadi aya di handap mangga dibaca ku murang kali.
ucap telangsung. Kalimah ketang lepat ibu. Kalimah telangsung. Kalimah telangsung teh ngandung pengertian nyaeta kalimah anu henteu dicaritakeun langsung ku panyaturna. Sifatna teh naratif atawa nyaritakeun. Ciri-cirina miboga sifat anu naratif. Dina kalimah telangsung tepati ka ciri sifat-sifat anu ngagambarkeun kaayaan waktu hiji jalma. Hiji jalma nyarita seperti lapal jeung lentong. Jadi dina kalimat teu langsung mah teu aya tinggi nada gitu. Mun ngobrol teh kan aya tinggi nadana, aya logatna, aya iyalah lentong jeung lapalna. Contoh, Bapa mamatahan abdi kudu getol sakola. Saurna mengpeung budak keneh. Nomor 2, Pak guru nyarios ka barudak sing getol sakola. Jadi di kalimat teu langsung mah teu aya tanda petik. Biasanya mah menceritakan kalimat teu langsung mah, tapi lamun kalimat langsung mah langsung ti panyaritana. Anu soleh sareng soleha nu hebat-hebat. Tadi ku Bu Ika tos dibahas opat bahasan. Kesimpulanna ya, nu pertama nu kahiji, kalimah pananya. Kalimah pananya teh naon? Nyaeta kalimah anu dipake pikeun nanyakeun hiji hal. Eta we nu kada diapal teh. Nu kadua, kalimah pagawean. Kalimah pagawean teh nyaeta kalimah anu caritaana kecap pagawean, kata kerja lamun dina bahasa Indonesia mah. Nu katilu, paribasa nyaeta babandingan anu jadi perlambang langkuning hirup ngawangun kalimah, omongan ungkara anu geus puguh entep seureuna, geus puguh surupanana jeung geus puguh pok-pokanana. Jadi istilahna mah kalau paribasa biasana membandingkan. Kalimah langsung nyaeta kalimah langsung diucapkeun ku panyaturna. Jadi langsung diucapkeun ku si penyaritana, henteu eceuk. Jadi langsung gitu. Nah, kalimah teu langsung, kalimah anu henteu dicaritakeun langsung ku panyaturna, sifatna naratif. Jadi ieu mah dicaritakeun batur. Kalimah teu langsung mah mun langsung kalimahna dicaritakeun ku si anu nyarita. Tak eta kesimpulan tina pembahasan pangajaran 5. Rabbil alamin. Pangajaran 5 dinten Jumat Kaping 18 Februari 2021 parantos rengse. Mugi-mugi anaon anu didugikeun ku Ibu Ika teh tiasa ditampi ku murang kali sadayana ngertos sadayana. Teu hilap Bu Ika ngaturkeun nuhun kangge anak-anak Bu Ika nu hebat-hebat anu tos tiasa nyempatkeun waktos kangge diajar sareng Bu Ika, teras kangge ayah bunda, om tante, bibi uwa, aki nini, siapapun ya membersamai anak-anak Bu Ika belajar di rumah. Hatur nuhun pisan sareng ka ayah bunda nu tos ngemutan wae ka murang kalina yang sudah mengingatkan anak-anaknya tentang tugas-tugasnya. Terima kasih ayah bunda, jazakumullah khairan katsiran. Juga tak lupa Bu Ika ingin ucapan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pembuatan video ini. Ini seperti yang Ibu Ika tulis di samping. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, semuanya diberikan rizki, dimudahkan segalanya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.